Rugi. Boga lakon. Ada yang masang di sana. Ya, dan dia tahu. Dia waktu balik itu pemain ngarasi Bisa diedit, udah bisa diedit itu. bisa dipotong. Si limuaran ngarakatan kok. Limuaran nih kangkur-kur ya. Masih menunggumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya orang ngobrol nan susuganan bari ngobrol dikasakeun ku Gusti Allah aya ilmu nu kapetik gitu. Tah ieu nu ngaranna saung lebak tampian teh. Disebut saung ada rupana sakieu. Belah ditu bade ngadabun madrasah sareng kobong nanti boga duit. Mudah-mudahan we sing anu katoel hate nah aduh sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng simkuring sareng reng-rengan oge reng-rengan di saung lebak tampian. Alhamdulillah ieu teh saung teh dan tawisna kanya kadeudeuk dan jalmi-jalmi nyaheun ka simkuring lah. Dan malum jelema simkuring mah jelema teu boga. Dan menyisihkan sebagian rizkina di jieun we ieu saung alhamdulillah bisa ngiuhan simkuring sapola warga atuh reng-rengan oge bisa di dieu saeutikna ngararaji. Boh manakiban. Boh tawasul, itu sudah pakai tempat ngaji. Eka hoyong mah ada madrasah tuh belah ditu sareng kobong kobong lagi mah mewah-mewah tina awi we ngadepikeun ka eta teh can boga can dikersakeun ku Gusti Allah. Nyuhunkeun pidoa we ti sadayana. Eta kobong sing saengalna tiasa ngadeg. Aya nu dikersakeun jalma katoel hatena luntur kalbuna we manahna. Eta kobong tina awi tina panggung tuh di lebak bali itu sing saengalna tiasa rengse. Lain tiasa rengse kita tiasa ngabangun eueuh duitna ge. Dan bae Allah nu kawasa ngagerakeun manahna jalmi-jalmi. Nya sugan we aya nu tina sesa karaokean, sesa tina kuliner atuh. Sesa tina piknik, ngacleng ka dieu ditampi nuhun alhamdulillah. Oh, sesa tina karaokean lobakana alungkeun ka dieu. Kamu sesana sa UMR atau masa UMR langsung jembrode ka dieu bunga pisan da dieu mah nganuhunkeun ya ge nganuhunkeun sadayana ya anu tos masihan ieu sadayana kenging masihan alhamdulillah jelema nu nyaheun udah deuheun ka simkuring nyimpen sebagian rezekina nya jadi saung ieu kaanggung ngaos lah alhamdulillah simkuring ibadahnya ge ukur kakataplukan siga jagung macokan hayam nyala genah lah ai husuna mah da duka keterangan genah genah atuh can husu oke alamna nu kacida endahna suasana sepi jempling lamun teh mah dipake ngaderes kitab genahna luar biasa ilmu teh asa gancang ka harti masa gancang nyerap namun sakalian daek bocah baca kena kitab naon
tadi teh nanya ke nonden teh jarah teh ya nu jarah memeh jarah kawali Nah, jarahan heula indung bapak bener eta teh nah, memeh jarah kawali itu aja kumaha sameh jarah kawali teh pan ti kapungkur pertama sok ngiring-ngiring jarah teh sok aya we nu nyarios eta napi ieu mah sanes panginten ngewa panginten meureunnan anjeunna teh hoyong terang tapi ku isin bea nah samenan cuman ku bahasan meureun maneh teh jarah teh sameme ka batur teh meureun jarahan heula kolot urang sorangan meureun karuhun meureun dai sepumar aya keneh kaduana meureun sok naroskeun menang naon jarah teh ya, kartos lah Ya. gua beda abi oge ngadangu eta Nah. teh tapi eta sadayana teh memeh jarah kawali teh jarahan heula indung bapak bener kacida bener na pisan bener gitu. Soalnya sahur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini kafaratun lil kabair digawe kahadean ka indung bapa rek hirup keneh komo geus maot datang ka makamna eta matak ngajadikeun kiparat kana naon rupa dosa gede nu geus dipigawe ku urang kacida saena atau kumaha cenah jalmi teh nu indung bapana di Sumatera jauh dek ngagidig heula ka Sumatera mangga tiasa di bumi ngadoakeun memeh angkat jarah rek ngadoakeun heula indung bapa tawasul heula di bumi bade ngaos naon we insyaallah dugi tah ngan kade orang ngomong gitu ya wali di jarahan ari indung bapa henteu kade besi urang oge tara di ka indung bapa urang teh besi urang oge tara ka indung bapa teh gitu ngan kieu lamun teh mah urang teu kabujeng ka makam indung bapa urang hiji ku sabab misalkan jauh urang cicing di Cipongkor ari makam ibu rama urang misalkan ayana di Gunung Halu ari rek jarah kadinya ka Cinanggung tah atau dek jarah ka Cijenuk dek ngabujeng heula ka Gunung Halu atuh ai kaburu mah mangga isuk-isukna ka itu pentingna jarah ka Cijenuk memeh jarah ka Cijenuk ka mama yang sembah dalam haji Maulana Muhammad Syafi'i Pangeran Raja atas angin Cijenuk mangga ngagidig heula ka Gunung Halu atuh afdol eta mah sae kitu tah kumaha ningan da jelema teh ningan dina perihal ibadah mah sok loba talangke sifat manusia biasa jeung haroreamna ngadeluk eta di bumi mah enggak sok setacan jarah ka makam mayang Cijenuk teh duh geunah heuh mah salah jangkrik cinta rarik jangkrik sok mah ngarah asup ya kumaha tuh urang teh da jauh kitu mah insyaallah urang jarah ka makam wali makam indung bapa urang bakal kaseungitan urang teu kabujeng rek memang darurat adek engke we disakalikeun di makam wali cenah mangga kitu oge teu naon aya hadis Rasul la imana liman la amanatalah jauh dina kasampurnaan iman jelema nu teu bisa ngajaga amanat ari para wali mah amanah insyaallah matak dina jarah samemeh jarah teh pan aya kalimat heula henteu ujug-ujug onconios ila hadratin nabil mustofa teu ujug-ujug kitu aya tata krama wa fil islami kulluhu adabun wa fil imani kulluhu adabun wa fil ihsani kulluhu adabun dina kaislaman kabeh tata krama seperti sulamut taufik, sulamun najat, itu sapinah, itu teh tata krama dina ibadah. Aya pasunatanana memehna kumaha. Abus ka kamar mandi, aya saenggeusna kahampangan, aya saatosna kabeuratan, aya kaluar ti kamar mandi, aya beres wudu, aya doana. Malahan dianjurkeun disunahkeun maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadri sakali, dua kali, tilu kali tuh. Kabeh ge tata krama eta teh. Assalamualaikum ya wali Allah tuh. Engke di dinya teh aya dina tata krama jarah teh wa inna nastahfizukum wa nastaudiukum fi dinina. Abdi nitipkeun, titip diri sangsang badan muntang ngeumbing.
kayak para wali menuju di payunan ku urang makamna nitipkeun kita nu dititipkeun hiji agama urang kaduana jelema-jelema anu ngiring jarah anu jarah sasaran kanjeng urang sadayana jelema-jelema nu marawat harus bisa dititipkeun wali mah amanat insyaallah bakal amanah teu bisa ku bahasa Arab bahasa Sunda nitip ibu Rama abdi nitip ibu Rama abdi akinini abdi keluarga besar abdi ti pihak ibu Rama abdi kaluhurna kahanapna kakencana kakutuhuna tujuh meneng kene utamina notos ngantunkeun tiasa kitu leres wali mah amanah dititipan ku urang moal lalawora aja belah dina kitab Durratun Nasin dina ahlal Quran yasma'u sab'ina alpan miman qadis taujaban nar jalmi ahli Quran sa ahli Quran teh wali ahli Quran teh urang malin ahli Quran halus kan urang macan disebut ahli Quran ngan sok dikerasakeun daek macana ahli Quran manu la yamassuhu illal mutahharun nu geus bener-bener apa dikerasakeun apa ku Gusti Allah kana dalemna rahasia Al-Qur'an nyaeta para wali yasma'u sab'ina alpan miman qadis taujaban nar eta bisa dikerasakeun di pasihan wewenang ku Gusti Allah ngadungikeun sapaat Kangjeng Rasul ka sab'ina alpan 70.000 jelema nu ngesidik pinarakaeun urang nitipkeun diri urang keluarga urang inung bapa urang dina kaayaan tos pupus insyaallah amanah eta wali nu payunan urang moal nepikeun ka ngalalaworakeun sok sanajan urang jelema-jelema biasa siga kieu keamanatan pasti la imana liman la amanatalah moal sampurna iman jelema nu can bisa ngajaga amanah para wali amanah insyaallah dititipan ku urang moal lalawora moal lalawora bakal engke kadituna kalayan kaawuran kaguyuran kagairan makam inung bapa urang makam akinini urang makam baraya urang nu deuketna nu jauhna bakal kaos surambahan ku berkahna anak incuna anu jarah ka makam wali saya nama ngajugjug heula ka makam inung bapa supaya naon urang datang ke makam wali teh teu nyanak teuing raragan kokotor bibit baruit terujit ku sabab cek hadis nu tadi teh birrul walidaini kafaratun lil kabair migawe kahadean ka inung bapa rek jumeneng keneh hatana pintos ngantunkeun matak ngajadikeun gugurna dosa-dosa gede nu pilampah nu dipilampah ku urang gitu sae eta teh bener pisan kan kade ngomong gitu ka batur cenah makam embah makam eyang didatangan ai makam inung bapa tara jarahan mah inung bapa maneh lagi tara teh eta nu kurang ajar nu kitu nu kurang ajar nu kitu tapi keun bae dan nu ngaranna hiji perkara tombor ieu bulan Rajab ya nabi oge dengan bade angkat ka luhur diberi ku jin ifrit dina kitab si Ahmad Dardir ada komode urang sidik pirujiteun nabi wae nu sampurna dengan loba nu geuleuheun ada komo urang nu asli napi kageuleuheun urang asli napi kageuleuheun teh nabi wae nu teu picarioseun nu sae akhlakna khuluqul azim ningan loba nu nyawan keneh de komo di urang mata la yahzunka qaulhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun lamun teh mah bener boga niat hiji perkara anu bener sak hadada sakamampuan sakawakan ku urang maju we terus keun bae aya selentingan nu ngabletek nu ngabletak nu ngabledug nu ngabledag kana cepil urang atuh rek kumaha urang bisa laleno ibadah kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntabi atun fi mir'ati sur sahabat Ibnu Athaillah rek kumaha teh laluasa diri urang dipake ibadah ka Allah ngagebleg we rurupaan sosoraan kaayaan teh dina diri urang ayeuna we kieu salat Isya kamu seungit asin selengseng kopi geus ditinju da geus moal balik salat Isya teh buru-buru tah contohna sapertos kitu geus ngagebleg gambar kopi pedah kamu kopina geus ngagebleg udud matak salat Isya teh dikebut dan naon gambar udud gambar kopi
Sengit asin kabayang asina kusabab ngaliwat geus ngaganggu kana lain hate urang tak kalah keur ibadah urang ka Gusti Allah. Jadi sae memang gitu. Sae pisan sae nama jarah heula ka ibu rama urang. Mun bade jumeneng keneh tuh sumpingan rasukeun doa supaya sumpingna ka makam para wali teh diantawisna raragan kokotor bibit berwit rujit kawanan sinon padorakaan. Nu karaos nu gede terutama birrul walidaini kafaratun lil kabair. Morolok dihampura ku Gusti Allah berangkat ka makam wali eta sae. Dek naon ning ka makam wali teh teu baleunghar-beunghar. Anggar we dengan pulang anting segala diujub ka ditu ka dieu teu baleunghar-beunghar. Meuning keneh muja ka buta hejo teu kudu ka makam wali cek abdi mah hayang beunghar mah. Asal daek we nongtot polo sagede neon tadina irung. Nyaan. Mun hayang beunghar tong los-los ka makam wali. Loba pamujaan, gancang teu kudu ripuh-ripuh eta mah asal siap we mitoha wadakeun tah. Mitoha bisi inung bapa lebar mah mitoha wadakeun. Jadi cok jadi salah jalan teh mutana teh kampasina teh mikirna teh kadarinya. Nya pan inna ma amalu binniat. Mitoha wadakeun bisi lebar inung bapa mah. Udah mitoha mah teu ngagedekeun urang ieu. Bisi kitu. Tah kalau sana aya nanti pas aya jadi tarusin kalarasan pisan tadi cek ada sama orang jarah pan aya tata keramana ente jujur langsung ilang ngerti teh mencegah sana pula ya naona tah ka ibu rama urang ka sesuai ka karun-karun urang pasti arah raya panginten pancek kasarna urang teh apa cara-carana teh lamun ibaratkeun kieu mah urang teh masian tuangeun ka sepuh teh da ibarat kitu manginan masian doa ge meunanya tua sami jeung tuangeun ai urang jug-jug mere beas we sang mere sangu teh teu penting lagi kudu diolah heula meureunna aya cara-carana da ngarumasakeun jelema nu teu bisa teh jeung gaduh sok gaduh emutan kieu urang seur dosa seur naon buating tong boroni ngadoakeun batur doa diri keur diri sorangan ge hese teu nepi-nepi kasarna. Ai doa mah sadayana ge nepi. Dina kitab Wasiatul Mustofa wasiat Kangjeng Nabi Muhammad SAW ka Sayyidina Ali karamallahu wajahu. Ya Ali tasaddaqala mautaka. Fa inna Allaha qad waqalal malaikat alladzi yahmiluna shadaqatal ahya ilal amwat. Hei Ali, anjeun kudu sedekah kanu geus maraot. Sanyana Allah nyiptakeun malaikat anu khusus kurahmawaan kaberkahan kahadean nu hirup anu diperuntukkeun anu dihadiahkeun kanu geus maraot. Di ditu teh ngadaroa bararungah di ditu teh. Pandina kita muhtarolah hadis dengan ayana teh jalmi-jalmi anu husnul khotimah bari tu luhureun langit ka-7 hanapeun aras. Allahumma gfir liman nawaro kuburona wa basirhu bil jannati kama basarona. Saatosna ku urang didoakeun bari karsa berbentuk doa. Saatosna ku urang misalkan urang teh boga duit 500.000 1 juta bade di kasaung lebak tampiankeun keur ngadamel madrasah, keur ngadamel kobong, misalkan keur ngadamel tajugna da tina awi, moal tina bangunan permanen. Seja hadiah we mudah-mudahan ku ieu wasilahna sedekah, da kitu we tulahnya. Mun teu bisa ku basa Arab mah ku wasilahna sedekah bae teh dek hareupeun abi, dek hareupeun saha dek di imah oge. Ya Allah pamugi ku wasilah ieu sedekah sing ditambih-tambih kabagjaan keluarga besar abi nu tos ngantunkeun utamina ibu rama abi cekap sakitu oge insyaallah. Di ditu teh cing jarareut Allahumma gfir liman nawaro kuburona. Gusti mugi Gusti ngahampura kana sakabeh dosana jelema-jelema nu geus nyaangan pakuburan abdi ku amal solehna ti alam dunia anu di atas namakeun anu ditujukeun dihadiahkeun ka abdi. Wa basiru bil jannati kama basarona bubungah aranjeunna sadayana seperti aranjeunna sadayana geus ngabubungah abdi ku amal solehna. Kitu tah tidinya bakal aya ketenangan katentreman kana diri urang teh. Kieu we atuh ayeuna
jelema geus teu patanya satahun tiba-tiba patanya deui ngemplong di hampura urang teu patanya jeung jelema satahun efek teh patanya deui wawuh deui ngemplong karek hampura ti jelema geus matak ngemplong kana hate urang komo di hampura ti Allah. Fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim. Nu matak ngajadikeun ripu teh kabeh oge jelema mah nyerelap dosana eueuh nu teu dosa. Ai lain nabi mah. Komo deui model sim kuring ge mah aslina carekeun. Aslina pirujiteun ngarumasakeun maneh mun loba nu rujiteun, loba nu nyawad ada memang cawadeun, ada memang carekeun apa duit teuing we ngantong ngahajakeun gitu. Nah, poho deui aing. Cala. Poho deui. Astagfirullahaladzim. Nu matak jadi beratna kahirupan urang teh nyaeta dosa teh. Sadayana ge boga dosa ngan beureun Allah nyiptakeun kiparatna aya dosa nu teu kakiparatan lain-lain teu kakiparatan ku salat. Aya nu teu kakiparatan ku haji ku umroh. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha illal hamul maisah saur Kangjeng Rasul. Jelema Allah hayang iparatana teh ku salatna teu katutupan, ku maca Qur'anna teu katutupan. Illal hamul maisah dibere we bingung keur kahirupan hanya Allah sebenarnya mah teh. Bingung kahirupan, aduh asa seuseut-seuat ngusahakeun anak pamajikan, hamul maisah. Jadi kiparat karena dosa tah jadi hampangna pabashirhu bimagfiratin hampangna kahirupan teh tatkala dosa dihampura ku Allah karek urang habluminanas boga tugenah narima tugenah ti batur efek teh silih hampura dina poe lebaran dengan pan ngemplong hate teh komo dihampura ti Gusti Allah gitu. Mudah-mudahan we punten nya bilih anu benten paham eta napi salah maklum sim kuring manusia. Ya mengarana ge ngobrol gitu. Mudah-mudahan we ngacapruna sing dihampura ku Gusti Allah da teu leupas dengan urang tina prihal anu. Mungkin maklum na we kasadayana.